perangan dua eta bisa Isra urang. Kiai kok hese amat, moal bisa urang cicing di pemerintahan, moal bisa urang di kepolisian, moal bisa urang di TNI, boro-boro eta di organisasi jeung di partai sangkilang kiai ge kiai deuleu Haji Jamal lintuh. Eta kan korena cek santri mah eta. Lintuh berarti banyak makan. Tuh lamun loba dahar ya moal bisa Isra Mi'raj. Mantak anakan deui lain deui teh mah Isrona teh. Ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horeng loba nu mampu lamun di Garut baheula aya seorang PNS jadi wali. Takjub seorang PNS di Garut, kula pemajikan urang Garut nyaho aya seorang PNS diangkat jadi waliullah. Kok bisa gitu Kiai? Setelah dicek kanyahoan jadi walina kumaha, setelah 1 tahun jasadna kuburanna dipindah, beleger luar biasa. Seuyit PNS. Lamun Gus Dur Raja jadi wali, tidak menutup kemungkinan Waka jadi wali mujbir. Wali mujbir, wali ngawinkeun asal boga anak bae. Nah iya, begitu kula ngecek ke keluargana, kok masa hidupna kumaha sih seorang PNS bisa jadi hebat kieu? Ternyata sapatuna boga hiji doang, sepasang maksudnya. Bajuna boga 2 doang, nu ieu diseuseuh, nu ieu dipake, nu ieu dipake, nu ieu diseuseuh. Dan lain-lain sebagainya, teu boga 3, teu boga 4, 2. Selama hirupna mengabdinya untuk negara, henteu pernah ngadahar duit selain daripada duit gaji. Aya ti sisi ti gigirnya nama teu hayang diiming-iming ku bupati, embung jang bupati bae kula mah cukup sakieu bae. Kunaon mana ieu dibere kesempatan ieu embung, bahkan naik jadi kepala dinas teh naon garang-garangna? Kepala dinas teh naon? Dasar aing bodoh teh nyaho tah. Tuh kayak setolol kan. Aing nyampur jeung nu bodoh jadi odob. Nah iya teu hayangeun ditanya ku bupati, kunaon anjeun teu daek? Sekedar dunia gampang, tapi engke di akhirat mun ditanya ku Gusti, kula ngadahar nu lain hak kula, sedengkeun lamun eta terjadi neraka. Masya Allah ngaleuwihan Ki Jamal tama pikiranana. Itu kiai mah, kiai ge eleh tama tolol. Atuh nyaho tolol nu mana meureun teh mah tah? Nyelehkeun kiai. Masya Allah karim. Nah iya seorang PNS, lamun kula dicaritakeun seorang polisi ti Gus Dur, aya seorang